Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradha salata ala ibadihi wal mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abdihi wa rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salata anta anil fasya'i wal munkar. Puja segala syukur mangga urang panjatkeun ka hadirat ilahi Robbi anu mana mantenat pamasihan paparing nikmat ka urang sadaya supados tiasa kumpul paamprok rombok dina acara thalabul ilmi ieu. Salat miwah salam henteu hilap oge dipacurahkeun ka baginda tertinggi urang Nabi jeung Rasul urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Henteu hilap oge ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in-tabi'itna, malah mandar dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jalma anu salat bakal cilaka, percanten teu. Kedah percanten sababna eta kanggo jalmi-jalma anu ngalalaikeun kana salat. Jalma anu salat wae cilaka, komo jalma anu teu salat-salat acan. Aya hiji hadis anu nerangkeun tentang salat teh tiangna agama. As-salatun As-salatu imadudini paman aqamaha paman aqamadina wa man tarakaha paman hadamadin. Anu hartosna salat teh tihangna agama. Sing saha jalma anu negakeun kana salat berarti eta tos negakeun tiangna agama. Sing saha jalma anu ninggalkeun salat berarti eta tos ngarobohkeun tihangna agama. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin, salat saur Al-Qur'an teh nyaeta alat kanggo ngasucikeun hate urang supados tiasa berhubungan langsung ka Gusti Allah sareng ka makhluk sejenna. Vertikal ka Gusti Allah anu namina hablum minallah, sareng secara horizontal manusia ka manusia deui nu namina hablum minanas. Hadirin, mieling diri kana dosa, nyuhungkeun pahampura kanu kawasa, dirikeun salat anu 5 entong terlena kuat alam dunya anu saukur samantara. Entong pernah coba-coba ninggalkeun kana salat, Allah bakal murka nimpakeun bala bencana di mana-mana di dunia wae kenging bencana komo di akhirat asup neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sakitu kalung pihatur. Wassalam.